Ibu-ibu, kumaha dararamang. Ibu-ibu, bapak-bapak, kumaha dararamang. Pangestu, Nun, assalamualaikum. Nggak sepangga, nggak secara ger. Arya Saloka. Lain. Siapa nih jeung Amanda Manopo? Lain. Saloka sih. Iji lain. Arya Saloka. Lain. Ulah bohong nih. Lain. Lu sok main sinetron. Lain bapak. Arya Saloka. Lain. Ngaku sih Doraka. Lain. Gede sih. Lain. Lain bener. Lain. Arya Saloka. Ih lain-lain. Terpercaya. Kamu langsung lalajo dirinya sinetron, acting aja si Amanda. Si Amanda. Oh si Amanda. Nah, Aryanya. Oh itulah. Hah? Saha? Arya Saloka. Banyak Arya Saloka juga jahe menang make break siya teh. Ketika aku sama masuk anak lain. Tapi Amanda Manok apa bener? Apa? Kasaha? Hah? Kasaha? Nona. Di mana? Itulah. Mana? Oh, banyak. Ayah. Asa teh nyambung. Atuh. Mana toreng ya nama? Kurang gitu. Tak, ayo ke setrum. Setrumna di sada. Oh, setrumna di sadar. Dukut. Hah? Oh, urang mah dicarekan ku dokter tadi sacan ka dieu. Kunaon? Urang nulungan jelema. Kan secara repah awakna teh. Bawa ku teh ka dokter. Dok, ieu parios dulu tak pilih ku dokter. Nah tuh. Oh ternyata teh manusia silver teh nih kan. Sugan urang teh. Pak eta teh lain dihaja eta mah. ada teh apa urang mah. Ieu na telep-telepan kieu beungeut maneh gitu. Teuing tadi geus biasa Pak. Coba. Tes. Iya, halus, iya. Oke. Siap. Oke, atas. Atau acan, so. Oke. Kadia, oke. Siap. Belah ditu. Oh, aya di tukangnya di ditu tuh. Aya di ditunya. Oh. Di dia mah karompak sigaranya. Halo, Bu. Iya. Punten. Aduh ya, cincang keling. Blos ka kolong. Hebat, cincang keling manuk. Blos ka kolong bapak. Cobaan mana? Lagu bieu, cincang keling. Ayo. Kuncok nya kompak. Cincang keling manuk cingklek. Teu nurut ka maneh mah. Coba cing. Cincang keling. Itu aya can mandinya. Cincang keling manuk cingklek. Mantakna bebeja heula kanu ngageugeuna. Itu kumaha? Kayak kurang bejaan. Sip, geus bejaan. Oke. Aman. Cincang keling manuk cingklek. Kurang mah teu bejaan eta sumpah. Coba mana? Ai mana naon dia? Naluri urang mah. Cincang keling mana? Cincang keling manuk cingklek. Sare. Si kasep gitu tadi mah. Cincang. Cincang keling manuk cingklek. Si kasep. Tuh. Urang sebejaan gitu. Cincang keling manuk cingklek. Nah, Teuing teh urang bejaan nya. Tapi urang mah henteu deh cincang keling manuk cingklek. Tuh kasep. Kasep. Urang bejaan lah. Tenang urang bejaan. Geus aman, geus bejaan. Cincang keling manuk cingklek. Teu urang mah teu bejaan eta sumpah. Naluri meureun ningali beungeut maneh. Cincang keling manuk cingkleng.
Enak. Mantak lalaunan resok iramana. Nah, Cangkeling manuk cingkleng. Bos kakolong bapa mane. Puas ya. Lo tuh dah itu. Orang mah ya aya lagu Sunda ngeunaheun ya mah. Cikan aja jang Kang Dedi cocok tuh. Lagu Cek mana aja. coba. Hujan girimis Oh, murubo masih handamis rembai na citangis sumagru hate ngalengis lirikna ya seseiteun sok sieun kawas nunggeus mitinang ti barang panggingan ukur mawa kasedih. Ya, cocok deh Kang Dedi. hujan giribik. Girimis belagu. Hujan giribik mah bilik atuh. Oh, girimis. Murubut masih handam truk. Dah, minis. Terus kan, kudu apa mana lagu eta? Rembai Rembana citangis sumagu hate ngalengis lagunya. Seseiteun Sok sieun. sok sieun kawas nu engguh mitina ti barang panggingan ukur mawa kaperi Ku harianeun anjeun dipisan dinengeun dan hate letih mate mikeun nu akhirna kasedih ganti ku bingung gering nangtung ngalayu pilalayan buah hate kiwari geus teu malire anu saukur kakeuring memeuli hate horeng anjeun betina mi dua hate pilayana kiwari sewang-sewang sugang teh anjeun teh sejami hemat ayeuna mangan saukur paninengan ya oh bener Pak enak tuh Pak lagu Pak Raos raos bisa lirikna kumaha wah pokoknya benih Murwakanti Murwakanti anu rasa nyerep nyerep atau lebih nyeri nyerep anu rasa ngadengekeun lagu eta terus ditagih Bang Embok ceurik langsung pilalayana buah hate kiwari geus teu malire ya anjeun teh goreng anjeunna buktina mi dua hate pilayana kiwari sewang-sewang sugang teh anjeun teh sejami hemat ayeuna mangan saukur panineuhan bu enak teh udah rasa itu si bapak cicing wae teh ngarti kumaha mikiran Bang Emo atau ika pikiran Bang Emo kemontong ngutang makanya ya lalaki ngutang dari ngutang mah wewe nya gitu
Kumaha Bu? Turun. Abdi turun. Lain eta. Oh, sugan teh. Ulah turun atuh meureun mah sararea meureun. Calik nu payun. Oh nya, Ibu nu payun calik sore teh. Oke, siap. Lah. Karunya tuh, karunya lo tekan ciri urangna. Iya. Kehalangan itu maksudna mah. Ya. Urang doakeun Pak Dedi nya Heeh. meunang kabagjaan tina sagala rupa. Amin. Ya. Amin. Setuju Pak Dedi gubernur. Arek ngadukung moal. Yakin? Bener ya? Lalu saya gitu. Mantap kurang doakeun dina masalah cinta nabe kudu bagja. Aduh, bisa wae ka urang ari salira kumaha? Ini dia mah geus bagja. Da ka bagja ka bunga mah teu bisa diteangan ngan saukur urang nyen ka bunga. Pantes. Kalau dalam hal percintaan mah bukan berarti siapa yang meninggalkan dan siapa yang ditinggalkan, tapi siapa yang tidak berubah sampai nanti mati. Hebat bener. Matak urang nyeun lagu anyar. Lagu naon? Judulna Bagja Cinta. Bagja cinta. Heeh. Urang cobaannya. Coba. Wios, Bu. Oke. Anu teu acan ngupingkeun tiasa ningal di YouTube heula. Tepuk tangan urang Purwakarta kalau ka urang Purwakarta. Kaprang kami ka Kang Suril. Kembang asih nu mekar di taman cinta, nambah endah karasa hate nu gina. Mangga angge lampu mangga. Daring asih kiwari kedana rasa dipiri gending tresna rumpaka baca anteng turmanten numbarasa cinta mengker kadede ngajadi satia muga jantina terjadi sulaya kahariwang jadi kasenang hati janji pasini mungkin hati padet geget ngajadi hiji Umbara endah carita lembaran cinta nyurang baca bentang harapan. Jika video klip ya. Anteng turmanteng ngumbarasa cinta mengker kadede jadi satia muka janjina terjadi suraya kahariwang jadi kasenang mantri janji pasiri mengket saani pahet geget ngajak
jadi hiji Umbar endah cerita lembaran cinta Nyurang baca bentang harapan Mati janji pasiri mengkesah hati Pahet gegep ngajadi hiji Umbar endah cerita lembaran cinta Nyurang baca bentang harapan Nyurang baca bentang Purwakarta. Istimewa Pak Dedi Istiqomah Kumaha Pak lagu namanya Pak? Oh, jadi boga harapan deui. Kedah aya atuh Pak. Kudu nanti nyorang bagja. Ngeunana urang teh eta le. Ahan. Urang mah boga keneh harapan. Eta Menangkeun nu panjang, menangkeun nu lenjang. Sia mah geus beak harapan hirupna. tapi cenah aya deui kagenep. Ieu. Aneh. Aya nu kamari sia nini kasus. Nah, Itu lain. eta nini eta bisa deket jeung maneh kumaha? Tadi teh geus caritakeun tapi teu Beda deui mah nu hiji deui. kate le tadi teh le mana mah sok man. Kumaha Bu? Capek Bu? Nah, udah capek mah ieu atuh. Anu mah celurah teu capek, urang angkir heula. Cenah. Ame tuungi teh. Aduh. Da abdi di dieu teh teu nyalira, aya senior abdi nu ti kapungkur ti alit sok ngupingkeun. Lamun lain ganti lamun lain Dedi gubernur nah nya. Lamun lain Om Jen heuh Om Jen di. Oh, iya ente. Lamun lain Om Lamun Jen lain bupati. bupatina maknya kudu si pohang gitu nya. Ya. Lamun lain sing jadi ngarawat Purwa si jadi Purwakarta isti mantap kudu pilih Om Jen bupatina. Yo, lamun lain Om Jen Bupatina karena bangun Purwakarta. Salah. Kebalik seteh. Salah. Kok ingetan aing da inget sarua poho. Dah rumah lain poho. Ulang. Lamun lain Om Jen pasti Purwakarta isti. Lamun lain Om Jen Purwakarta pasti moal